warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring situ Kang Ulin. Alhamdulillah bertepatan di hari weekendnya. Kaleresan budak sekolah ayeuna keur libur hampir 2 minggu liburna. Cukup lumayan lila. Nah, jadi rekomen ya saeutik anu rek ulin ka area ieu nya sok teu kudu asa-asa teu kudu hararese teu kudu makan biaya geus teu tiket masukna ieu gratisnya 100% gratis tidak dipungut biaya apapun. Nah pokoknya mah bawa timel we nanti namanya bawa timel sing gede sing ngeunah deui masakna tah ieu nya wahana Tanggul Gunung Batu. Nah wahana Tanggul Gunung Batu siapapun boleh datang dengan ukuran luas 10 hektar pasagi itu lah. Ngabohongna gede ting euy. Nah, seperti kieu nya kayana tuh. Oh, barudak atoh nya. Jadi intina mah tong di kolam renang wae nya. Tadi ge di kolam renang mah kudu makan tiket, jajan. Kadituna teh naon lah loba basa-basina tah ieu mah teu gratis tidak dipungut biaya sepeser pun. Sok darongkap wae di mana cenah Mang DM alamatna langsung aja dongkap tah ka kolam renang Gunung Batu Tanggul Gunung Batu. Oh baru daket pohon di dieu karesepeun da teu dipungut biaya apapun nya saartikeun teu. Pokona mah di dieu mah dijamin seger sayeuna cai ti alam langsung ke pegunungan. Tuh kadituna kaleresan aya tanaman sayuran. Jadi di dieu mah bebas lah gitu, bebas tanpa batas. Sok darongkap wae ka dieu nya.